Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel 7 official anu nyelenggarakeun nyaeta dongeng panganten anyar. Mudah-mudahan ayeuna dina wengi Minggu malam Senin wilujeng leleson nya kasadayana. Oge teu hilap kanggo baraya simkuring anu aya di Bandung nyaeta anu disponsori warung nasi Ibu Imas. Nah, anu katalahna nyaeta ayam bakar sareng karedok lencana. Atuh teu hilap kanggo ka karyawan-karyawatina warung Ibu Imas sareng warung Rencong. Nah, di dinya nyaeta aya wargi-wargi simkuring karyawan-karyawana anu terangna nyaeta Aep Jamrud anu ti komplek Pajagan. Teu kenging hilap disubrek kasadayana nya channel 7 official. Oge teu hilap kanggo kawargi abdi anu di daerah Bogor, Cisalak nyaeta anu disponsori ku Somai Idola, Dede Iwan. Nah, sareng karyawana nya teu kenging hilap nya. Mangga wilujeng wengi, wilujeng ngaropi nya. Atuh anu di daerah Cibubur nyaeta disponsori ku Somai Bang Ule. Nah, Bang Ule sareng Bang Logay. Teu kenging hilap nya. Ngopi sareng disubrekna. Nah, mangga atuh ka wargi-wargi simkuring anu aya di lokasi Nyalindung, Sumedang sabudaranana. Atuh anu aya di daerah negeri luar negeri oge nya. Seueur wargi abdi di luar negeri mangga anu terang dina ieu channel 7 official teu kenging hilap disubrek-subreknya. Mangga cang dangukeun dongeng-dongengna zaman kapungkur nya. Nyaeta panganten anyar. Panganten anyar anu disponsori nyaeta ku Somai Mang Ade. Oh nya teu hilap deui nya. Ka Bos Somai Mang Ade anu aya di daerah Bekasi. Nah, mangga disubrek Mang Ade somayana lah. Gitu. Kanggo orang Bojong Subang oge nya. Nah, semoga menghibur. Mangga urang can lajengkeun kana dongengna nya. Mudah-mudahan ya dongengna ya rada resep oge ya. Saya mah suka mieling ka zaman-zaman baheula jadi wararaas gitu tah. Sumuhun. Lah kitu nya. Urang cang dangukeun nyaeta dongengna panganten anyar. Hiji waktu aya sapasang panganten anyar anu rek pindah ka imah anyarna. Caritana salakina teh rek mere surprise cenah jang pamajikanana. Surprise teh hadiah anu mikarewaskeun. Tah. Ceuk salakina ngomong kieu. Nyai, ditutupnya socananya ku akang supados engke dugi ka ditu tiasa dibuka jantan surprise. Mangga. Cek pamajikanana. Telah tuluy ditutup panona make sapu tangan. Gancangna carita geus nepi ka tempat anu dituju. Barang abus ka imah anyar eta, pamajikanana masih ditutup panona. Cek salakina. Neng, mangga lingi tong waka dibukanya socana. Mangga, Kang. Bus duanana ka jero imah. Kerekek panto dibuka plus duanana ka tengah imah. Kusabab dina mobil make AC, pamajikanana geus nepi ka eta imah teh punten ya sanes teh sopan, hayang bobos atanapi micieun angin. Cek pamajikanana. Kang, hoyong wios teu dibuka oge socana. Mangga nyi. Dik-dik salakina tuluy ka dapur nyabot cai. Barang ditinggalkeun ku salakina. Iya nyai cai teh. Dirasa-rasa beteungna masih kene hayang bobos. Hayang itu teh. Akang digulaan atuh caina. Oh mangga nyai. Dik-dik salakina ka dapur lumpat deui, bakat punya tetewa.
tuluy dihejeunkeun basa salakina geus aya di dapur. Hmm, Balik deui salakina mawa cai, karasa keneh nyaeta beuteugna teh teuing kumaha ngusial keneh hayang hitut. Kang, punten gulaan deui kirang amis. Lumpat deui salakina ka tukang. Hmm, tah lega aya nama. Cek eta pamajikanana. Barang geus ngomong kitu, tuluy dibere cai ku salakina. Sapu tangan teh tuluy dibuka. Barang bray dibuka, geuning di sisieuna teh geus aya mitohana. Mitoha salalakina jeung mitoha awewena. Nya atuh eraeun tah pamajikanna teh. Gening bapak, tos lami. Oh, tita tadi ge bapak mah geus aya di dieu, tisaprak pret anu kahiji. Aduh, mohon teka kemut. Cek pamajikanana era.